Assalamualaikum dulur salam burubare salam dunya sapetos biasa tebang deui sareng Tata dan Nami Harja anu baris ngaduwikeun dongeng Sunda judulna Seserahan karya Ahmad Bakri. Mangga urang sami-sami ngabandungan. Nepi ka peuting pisan dodoh nyileuk dinggona boro-boro aya pitunduheun da puguh hate rungsing datang ti panyabaan disampakeun pihan deulun. Munyana kieu mah kaduhu make balik cenah gerentes hatena. Paingan memeh indi ti ditu teh kakedutan wae biwir panon kenca. Sok ngadenge ti batur ari kitu teh cenah rek manggih piceurikeun. Menang 2 bulan manehna titirah di bibina di Cikajang. Kasebutna wae titirah da awak mah teu gering. Ngan hate ngalang layung ngait wae kanu jenat. Lain teu ridho ditinggal maot ku salaki, palias teu pasrah kana kadar ti pangeran. Ngan bubuhan manusa ngarasa sedih mah lumrah. Kawin kakarasa taun meujeuhna gede duriat. Malah dina losna si panutan teh ngoceak bari ngarangkul nu geus taya di kieuna. "Engkang, abdi ngiring." Les wae manehna kapiuhan. Sabulan campleng ngagugulung nu gering, kuru cileuh kentel peuji teh lain omong bebenjon. Dahar teu mirasa, sare semet salanyap-salanyap awahing gede kamelang. Saterusna lalakon teh poek mongkleng, beurang peuting ngagugulung kasedih jeung panineungan. Kaleleban cek batur mah. Aya nu ngajak mandi di Cikamalayan semet ngahodhod tiris, hate mah teu paler teusing. Haripeut basaku bibina diajak ka Cikajang teh. Hayang nyingkiran sakur nu mata kelar. Da cicing wae di imah mah, los kanggon waas ku kageget bareto, los ka tempat dahar inget kana kabeukina. Di papaler teh teu kaur paler. Perbawa hawa meureun jeung bisana nu ngababerah bibina tea. Kakara setengah bulan oge geus tembong awakna mimiti pulih. Nincak kana sambulan mimiti galecok deui, gumbira deui, pasemon cahayaan deui. 2 bulan beuki betah. Manggih geusan pakait pikir, jang duyeh urang pasar. Geus sataun dududaan ditilar ku bojona usum wukuf di Arafah. Meujeuhna buta tulang buta daging, ngupahan maneh teh junun kana ibadah jeung usaha. Bulan hareup rek dilamar, karujukan, win wae. Di suratan dititah balik teh rada kaleked, hate beurat ninggalkeun pipanutaneun. Datang ka lembur, kasono can punah. Karesep di Cikajang can kobrolkeun kabeh, geus pok manten indungna nyarita. "Bungah pisan Bu teh jeung Abah meunang beja majar Nyai geus pulih di sabihari. Angot ayeuna geus kajeueung ku sorangan, syukur geulis anaking. Dapang bagja-bagjana jelema mah nu soleh hatena, nu tumamprak kana panggersa anu kawasa, nu geus manggeus wae tong manjang jadi pikir, anggur mikiran pikahareupeun. Mohon teu aya sanes nendapi doa embu sareng Abah. Mugi-mugi Nyai dipaparin taufik sareng hidayah Gusti Nu Maha Suci. Didungakeun pisan ku embu jeung Abah, muga Nyai pinanggih karahayuan." Saterusna galecok ngobrol nyaritakeun karesep milu ngalongokan kebon jeung bibina, karesep basa nyaba ka kawah Gunung Papandayan, ka Cileut eureun ngadon dahar di basisir. "Cek embu ge tadi bungah ka Cidang ngadenge Nyai betah teh di ditu. Mun teu aya perlu mah moal ieu dititah balik," cek indungna megat carita. "Ari kitu aya pikir saeun naon, Embu?" "Aya pikabungaheun keur Nyai, keur Embu, keur sararea." Dodoh semet bengong, pikabungaheun naon cenah dina hatena. "Abah teh narima surat ti Palembang." "Serat ti Palembang? Serat ti saha, Abah?" Cenah padahal hatena mah geus teg we pinuh ku boa. Nyai inget keneh teu ka Den Surya. "Surya? Surya insomnia, Abah?" "Is lain acan lahir apaan Surya insomnia mah." Najan geus kapiheulaan ku teg oge teu buru ngagebeg. "Inget keneh?" "Unggek. Pirak cenah jeung geurahana teh da puguh tadina ge jodoh pangreremo. Teuing apaleun ti mana Nyai lalagasan. Dapokna dina surat teh menta Nyai." Rei beungeutna euceuy saliwat, ngegel biwir, ngomong mah palias, henteu. "Kumaha tah pikiran Nyai?" Semet sakitu.
Badami we abah teh jeung Wah Haji, saurna mun parawan aya nu ngalamar kudu ditanya jinisna. Puruneun kawinkeun henteu maulah dipaksa. Tapi randa mah beda deui dari api mamalaeunana. Dipaksa gitu nenaon cenah. Turug-turug abah jeung Bu Nyaho bareto nyai kungsi papacangan jeung Den Surya teh lain teu nembal. Jek ingetan teh piraku nyai teu leah da puguh geus pakait pikir. Cek babasan teh mah malikan jodoh katunda. Kitu nu matak nyai teu dibadamian heula teh. Kebeg we. Ari kitu abah. Geus diwalonan ku abah teh di manggaan. Kari ngadaguan waktuna kumaha ceuk itu. Ngira-ngira waktu pikeun cuti. Jetetet we. Sabot indungna mikiran pi omongin deui, leos indit ngadoning ke maneh di enggon. Terus nyileuk sabeupeting. Hatena nu bareto kungsi perih teh kaseuit deui. Aya tauna papacangan jeung si eta teh, manis siga nu heueuh majar cinta jeung rek satia teh nepi ka akhirat. Moal beunang disisilihan cenah najan ku widadari oge. Harita teh bapana keur jeneng mantri polisi. Hanas manis satia pisan rasaan teh. Aya nu miharep oge disieukkeun. Wuri-wuri teu gugur teu angin ari pruk teh kawin ka tatangga pisan anak mantri lumbung. Sugan aya pokna megatkeun palias teu sakecap-kecap acan. Kawas nu micen gegeuleuh lur leos teh lain bohong teu diliuk-liuk acan. Eta nu mata kreuheut kana hatena teh. Pegat papacangan onaman lumrah. Nugis laki rabi ge teu kurang-kurang nu pondok jodoh. Ngan sing aya be makarama we atuh kahayang teh. Pubuhan tetangga jeung awewena teh bari wawuh raket pisan. Dina karyaanana teh kapaksa manehna oge ulu biung ngababanding. Nyingkiran omong batur bisi bajar kumaha tea. Padahal hate mah kumaha boa harita teh. Lila-lila teu burung kadenge aya beja anak majar bapana mantri polisi tea teu mikeun anakna kawin ka manehna. Pokna ka tetanggana minantuan teh hayang nu sawajasa beusi bebesanan jeung nu jeneng deui. Karasa ku manehna harita pantar manehna mah semet si jambu atah meureun ceuk itu teh. Kilang kitu teu betus ka kolot-kolot nama bisi kumaha onam. Sahanteuna bapana teh pada ngarambeuan. Bisi ngarasa dihina tuluy kumaha boa. Ayeuna bet make aya pokna majar lek kalumayankeun deui. Kituna teh langsung ka kolot. Ka manehna mah teu sakecap-kecap acan. Piraku teu daekeun, piraku teu atoheun meureun cek pikiranana teh. Da jambu atah ieu dipetik ku saha wae ge mau burung beunang. Abong kena lalaki kongang menta mani teu ngagehan pisan. Padahal awewe ge sarua wae boga karesep boga kacua. Mun can dijadikeun onaman ku kolotna moal make jadi pikir. Dilumrahkeun wae nu menta mah paling-paling ge semet ngancunan dina hate. Awak kakara oge lingsig dibawa nguyung deui kakara 3 poe ge kaciri ngorotanana. Jeung kitu mah kolotna ngarasa salempang sieun goreng balukarna mangkaning anak sasiki-sikina. Dilelekan balaka geus boga papacangan cenah urang Cikajang. Indung bapana ngahuleng sajongjongan. Ari kitu onaman kumadinya. Abah terek maksa. Cek bapana bangun berat. Ngan kumaha ngabolaikeun anak haditu. Abah teu kaduga ku era. Suratan we atuh ku nyai balaka geus boga janji kanu sejen. Sing biasa bae nyaritana ulah matak ngagasru kana hate itu. Tah ieu alamatna. Kusiwel suratina sakuna sok digolerkeun hareupeun anakna. Dodoh tembong merahmai surat dirawatan. Leos ka anggona gutrut nyieun surat panjang pisan. Lain keur Den Surya di Palembang, tapi keur bibina jeung Jangduyeh di Cikajang. Heuleut saminggu jo surat di Palembang dialamatkeun ka manehna ayeuna mah. Ringkesna mah kieu cenah. Nyambung serat nu ka abah. Pomi nyai ulah alit manah. Ulah kagungan raos disapirakeun. Dumeh engkang teu tiasa dongkap sagala cekap ku serat. Hapunten ku teu tiasa cuti lami-lami. Ti Palembang ngabujeng ka Cianjur nyamper ama ibu sareng wargi-wargi. Pidongkapeun ka dieu ping 13 akad ping 24.
enjing naping salawe nyai diboyong ka Cianjur teras ka Palembang. Sakali deui ulah asa digerudas garidus teu tiasa cuti lami-lami. Isukna helang deui surat ka Cikajang. Cara kamari ieu dua jeung keur ka bibina. Ka Palembang mah teu ieu make ngawalonan. Pananggalan bulan hareupna Jol semah limaan ti Cikajang di jejeran ku paman jeung bibina. Ngalamar tuluy pasini milih waktu nu mustari. Kahayang semah tanggal 13 ku pribumi dirujukan. Dina waktuna teu wudu rongkah karyaanana teh. Najan ngawinkeun randa, kolot-kolotna hayang nyugemakeun anak sasiki. Bubuhan kaanteur ku kaayaan ongkoh. Balandongan leber ku ondangan. Reres akad, panganten dihuap lingkungkeun di tengah imah. Di balandongan ondangan balakecrakan di pirig sora gamelan. Kadenge ti kajauhan sora mobil ngaguruh. Srog, reg adeureun di hareupeun balandongan pisan. Dibilang aya 7. Cut nu tarurun teuing sabaraha puluh urang. Duaan ngajingcing koper gelede nu sejen naranggeus sabawana sakumaha biasa nu seserahan. Sakur nu aya di balandongan sarengkat nangtung yang hareup ka nu anyar datang. Gamelan ganti lagu Kebojiro. Srog semah ke balandongan diparapagkeun dimanggakeun tuluy sinat saralik nu nyampak ngarelehan maneh. Sanggeus leler mah tina hareugeun nu tadi silih toel ting sarha teh teu burung aringeteun yen nu sumping teh bareto kungsi jeneng mantri polisi di dinya. Tadi mah pangeling da geus sepuh pisan. Dan Surya di ayeuna mah ngingu kumis ngingu godeg teu kulimis cara bareto. Jung Haji Adnan uwana dodoh nangtung pok nyarita yang hareup ka tamu. Aturan wilujeng sumping nada ageng si Haksami henteu enggal-enggal ngahaturkeun pangangken. Balasku banget reuwas reh tara-tarati sasari kasumpingan tamu tebih. Pangapunten sumeja tumaros naon teh anu jadi pamaksadan. Para tamu ting arunggeuk ngarti yen eta teh salah sahiji acara dina upacara seserahan. Jung saurang nangtung nilik gagahna mah sangkaan sararea ge moal teu saderekna keneh juragan mantri polisi pangsiun. Pok nyarita pertengtang pisan bubuhan wedalan dayeuh. Kang Raka Haji Abdul Qadir sakulawargi sim kuring saparakanca jauh ngajugjug anggang neang torojog tanpa larapan. Bilih kirang utami boh dina basa boh dina tata krama nada agungnya paralun nada jembar si Haksami. Kilang kitu menggahing pamaksadan mah tebih tina niat awon. Cek paripaos teh mah selik putih jatining bersih, selak herang jatining padang. Dupi maksad nu kahiji teu aya sanes tepang sono silaturahmi. Mugi Kang Raka sukulawargi aya dina kawilujengan kenging rahmat Gusti anu welas asih. Atuh pamaksadan nu kadua rehna pun anak Raden Suryadimaja aya harewosna majar kantos pateuteut patukeun tineung palemek patunda basa sareng tuang putra Neng Dodoh Jubaedah. Pisanggemna manawi kabiruyungan aya Widi Gusti nu kagungan widi dongkap dumeheus teh sejak ambil-ambilan turuk-tuk hayam samantu manawi sareng manawi tuang putra kapareng purun purah nutu purah ngejo purah ngasakan baligo. Nanging pangapunten kitu soteh cek kacapangan babasan barudak ulin da bujeng-bujeng gaduh pare tutueun beas kejoeun rumaos tuna rumaos laib lieuk eueuh ragap taya. Ayeuna dongkap dumeheus semet karawawayangan palias nyuhun palias nanggung teu jingjing teu bawa teu bungkus kosong-kosong acan. Upami tea mah Kang Raka sakulawargi sapuk manah luntur galih kersa nampi sumangga nyanggakeun pun anak tiluhur sausap rambut ti handap sausap dampal hatur lumayan pibatureun usum keeung hiras-hiraseun usum ngaseuk malawija. Sakitu kapihatur tutus langkung kepang halang bobo sapanon sareng sapakan mugia ageng si Haksami. Di balandongan jempling lir kuburan jelema sakitu lobana teh jempe taya nu lemek. Kataji ku cerita semah tapi ditungtungan ku banget hemeng da puguh Nyi Dodoh ka Karaci keneh reres dirapalan. Haji Adnan jeung Haji Abdul Karim bapana Dodoh ting jelengut we gawena teh bingung picaritaeun. Ditoel ku naib
Kebeg we bangun reuas asa keur ngalamun kagebah. Ting harewas sakedeung, jung de Haji Adnan nangtung katempuhan jadi dulur pangkolotna. Leda pangapunten jisim abdi kalintang ewedna, rehna pun anak nu dipundut bieu pisan dirapalan. Semet dinya kapegat manten ku juragan pangsiun. Dirapalan, Masya Allah, dirapalan. Leres gamparan dirapalan, mun eta ditikahkeun, cek Haji Adnan. Nusa sarina capetang pertengtang teh harita mah kawas-kawas nu kasima. Keke kumaha teh ieu teh Kang Haji, dirapalan teh ditikahkeun ka saha? Pan lalakina kakara datang, nah sahe kitu diwakilan ku nu sejen. Sanes gamparan, sanes diwakilan ditikahkeun ka pisalakieunana Haji Duyeh urang Cikajang. Rep keuneuk rai pias juragan pangsiun teh, nya kitu deui tamu-tamu rombonganana. Puguh deui ari Den Surya mah nu boga hadasna. Kumaha teh ieu teh Kang Haji? Ka Haji Abdul Karim ayeuna mah merongna teh kawas ucing ngintip beurit waos rekep nahan pibendueun. Lain geus paheut bari tote dina surat. Leres abdi kantos ngintun serat ngamanggaan. Nanging wuri-wuri budakna majar parantos gaduh pasini sareng nu sanes. Di jurung we ku abdi teh, di jurung nyeratan ka Aden. Sina ka dieu gerasi nyaina. Cek Haji Abdul Karim ngalia kanu nangtung deket lawang kaimah. Srog dodoh ke balandongan, nyorong tolombong. Henteu. Make keneh papakean panganten dibarengan ku mojang nu ngagondeng. Nyai teh lain nyuratan bareto ka Den Surya, cek bapana. Nyeratan 2 kali, cenah ngabohong da puguh henteu. Sakali basa dipiwarang ku Abah, sakali deui ngawaleran serat itu. Juragan pangsiun ngareret ka putrana. Abdi mah teu nampi serat lintang tinu ti Pak Haji mah, cek Den Surya. Da can katampi manawi da tebih Palembang teh, atanapi sasab lepat alamat, cek dodoh bari jung nangtung leos di ka jero imah, sup ka kamar panganten ngadon disalin. Nyo gado, saur juragan pangsiun ngagerencem. Nah Kang Haji tebet gagabah, urusan penting make ngandelkeun budak, kawas nu ngajarek ngawiwirang. Kieu-kieu sote yeuh, cenah bari nepakan harigu. Teureuh Arya Cikundul, lain pantar sapincuk saduit. Ayo balik Surya, teu kurang parawan sawaja sabeusi jeung urang. Tibareto ge cek ama tong milih si itu si eta, kieu tah balukarna. Haji Adnan wana dodoh ngaranjung ngadengen nu agul ku teureuh bari nyebut-nyebut si itu si eta teh. Reup keuneuk kawas nu nyeuneu kakeset hate ku ucap semah. Kaheula kulan satean disebut si itu si eta teh. Kuring jeung dulur kuring. Kieu-kieu sote yeuh, cenah bari nepakan harigu nurutan semah tadi. Teureuh dalam dipati rahong nu ngarundaikeun para demang jeung ulama di wewengkon ieu. Ari nu majar nyawa gado teh saha? Mun arek silih salahkeun mah lumrah ti mana ngalamar anggeus ku surat. Dadi dieu mah yeuh ngajan anak si dadap si waru gesok didatangan ka indung bapana ari aya nu rek ngalumayankeun teh. Menta si dodoh anak dulur kuring teureuh adipati rahong anggeus ku surat sacuwir cara ngajuk peda ka warung. Juragan pangsiun teu sasauran deui wewesenan neunggar cadas serab ku pribumi nu ngadak-ngadak ganti daweung tembong dangongna. Leos we murukana mobil dituturkeun ku rombonganana. Cak baraya duwi kadi heula dongeng Sunda anu judulna Seserahan karya Ahmad Bakri. Insyaallah urang bari sepatupang dindina lalakon anu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana, Tata dan Miharja pamit, permios.